Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda sadayana anu dipiaji wilujeng patepang deui di kanal YouTube Sunda anu dikokolakeun ku simkuring Lucky Bastiar. Dina danget ieu simkuring seja ngaguar enteng ngeunaan basa Sunda nyaeta basa Indung anu kapungkur kantos dianggo sadidinten ku urang kapungkur gitunya da panginten ku kaayenakeun mah ku beuki heterogena tatar Sunda aya suku bangsa itu aya suku bangsa ieu urang teh biasa wae henteu sadidinten ngagunakeun basa Sunda nalika di kantor pangintennya nalika guyub sareng anu sanes urang Sunda urang ngagunakeun basa Indonesia nembe panginten upami mulih wangsul karorompok sareng kulawargi ngagunakeun basa Sunda gitu. Basa Sunda teh basa Indung anu urang munggaran pisan diajar teh memang ti Indung urang gitu nya. Ya tiasa wae ti bapa mung sebatanana basa Sunda teh basa Indung. Kumaha guaran salengkepna guar enteng ngeunaan basa Sunda hayu urang sesarengan. Baraya ieu aya warta ti Republika dina dinten Senen ping 26 Agustus tahun 2017 jam 2:30 nya jentre atra di dieu judulna nganggo tanda tanya bahasa Sunda terancam punah eta naros ieu sanes saklek bahasa Sunda terancam punah henteu republika.co.id Bandung. Bahasa Sunda terancam punah. Hanya sekitar 40% anak-anak di Jawa Barat, Jabar yang mengetahui dan bisa berbahasa Sunda. Data ini diperoleh dari hasil penelitian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Janten ieu warta teh 8 tahun kapengker pangintennya. Data ini menunjukkan bukan tidak mungkin bahasa Sunda juga bisa punah seperti beberapa bahasa daerah lain di Papua. Menurut peneliti dari BBPJB Ade Mulyana. Presentasi ini didapat dari data anak yang orang tuanya adalah keturunan Sunda. Pun sakitu heula nya. Janten kieu baraya upami seug disebat bahasa Sunda terancam punah hiji patarosan tangkos wengkuna teh 5, 10 atanapi 20 tahun kapayun gitu nya. Da upami seug henteu nganggo watesan waktu mah tuh tong bujeng-bujeng bahasa Sunda dalah alam sabudeurna ge jagat raya pramugita ieu da bakal punah, bakal carem, bakal kiamat gitu nya. Ayeuna urang candak we tebihna nya 10 tahun ti saprak aya warta ieu. Geuning basa Sunda teh teu carem, henteu punah gitu nya. Masih aya keneh komo di wewengkon simkuring di dieu mah di Lebak, di Pandeglang, di Serang. Masih sadidinten gitu murang kalina di Lebak mah komo ku basa Sunda gitu nya. Upami di pakotaan ageung sapertos Bandung mah nyamuhun gitu. Janten simkuring upami teh mah ka supermarket eta parantos bahasa Indonesia umumna mah samalih wanoja-wanoja Sunda ge sanes digentra teteh nanging digentra namba. Tah di dia ari waspada mah kedah gitu nya.
sok sanaos memang hiji waktu mah pasti punah da alam raya jagat pramugita ge punah teh gitu nya. Nanging urang teh tetep gaduh kewajiban, kagungan kewajiban pikeun mertahankeunana. Kumaha cara mertahankeun bahasa Sunda atau lebih bahasa Sunda ieu? Nya dianggo sadidinten sakiatna gitu. Upami teh mah urang henteu tiasa nganggo di kantor sagemberna sadidinten, da panginten papendak sareng suku bangsa lian. Upami teh mah aya anu sa Sunda sareng urang nya teu aya lepatna dianggo gitu nya. Sim kuring ge sami di dieu da dianggo upami pendak sareng pepada urang Sunda. Tangke upami aya rapat anu memang formil di dinya aya dulur-dulur urang anu ti Jawa, anu ti Padang, anu ti Maluku, ti Makassar nya di dinya mah nganggo bahasa Indonesia gitu nya. Waspada tangtos kedah sieun teuing mah ulah gitu. Salami urang masih paguneman ku bahasa Sunda sakomo ngabiasakeun nulis ku bahasa Sunda. Insya Allah bahasa Sunda ieu bakal awet. Janten anu dimaksud awet di dieu nyaeta henteu enggal-enggal carem. Boa teuing 25 tahun kapayun, 50 tahun kapayun, 100 tahun kapayun, ku ikhtiar urang anu nya-nya mertahankeun bahasa Sunda ieu bakal awet kitu nya. Sakitu heula guaran ngeunaan naha leres bahasa Sunda ieu terancam punah. Jawabanna leres da nembe terancam ieu mah. Teu acan punah kitu nya. Janten masih disabudereun kamungkinan, aya kamungkinan. Kitu baraya sadayana. Ayeuna urang ngalih topik nya. Nyandak di sundapedia.com aya hiji artikel anu judulna kedudukan dan fungsi bahasa Sunda. Dialek, kedudukan dan fungsi bahasa Sunda. Urang kanu paragraf-paragraf anu ngirutna we nya anu menarik gitu, ngirut teh menarik. Bahasa Sunda termasuk bahasa cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Kedudukan bahasa Sunda sebelum kemerdekaan atau pada masa penjajahan yaitu sebagai bahasa pribumi. Tah di dieu penting pisan kecap bahasa pribumi. Saha pribumina harita nya urang Sunda. Naon basana nya bahasa Sunda. Janten disebat bahasa pribumi. Saur pun aki pun nini gitu nya. Harita rata-rata mah sanes urang Sunda anu diajar bahasa Walanda. Nanging urang-urang Walanda anu diajar bahasa Sunda gitu nya. Seueur urang Walanda sokomo anu lahirna memang di taneuh Sunda, di tetar Sunda, ti orok keneh nya kana bahasa Sundana sae gitu, lentongna, dialekna sae eta dongeng atanapi carita pun aki pun nini. Nya aya sababaraha dialeknya urang Lampung ieu mah. Setelah pusat keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung, peranan Bandung dalam menyebarkan budaya Sunda semakin meningkat. Kedudukan bahasa Sunda Bandung pun lebih meningkat dibandingkan bahasa wewengkon lain. Tah ieu teh leresnya janten tahun 1888 nalika sim kuring ngumbara ti Bandung ka Cilegon aya sababaraha ciciren nya anu kahiji sakola-sakola SD samalih SMP eta masih aya pangajaran bahasa Sunda di Cilegon. Tah buku-bukuna ti mana? Buku-bukuna ti Bandung.
tangtosna sanes Cilegon wae, anu di Sukabumi, anu di Tasik, anu di Garut, anu di mana wae di Tatar Sunda, ieu buku-bukuna memang di dropna ti Bandung. Tah eta teh nalika Banten masih kene mangrupi bagian ti Provinsi Jawa Barat. Sabada Banten misah janten provinsi anu mandiri sokomo kajurung ku otonomi daerah pangajaran bahasa Sunda di sekolah-sekolah parantos aya gitu. Tah naon ciciren kadua nalika bahasa Sunda masih kene lebet karena pangajaran-pangajaran di wilayah Cilegon. Jantan hari tamah simkuring umum mendakan misalnya murang kali ya. Ngawasa bahasana teh kada lengkap, bahasa Indonesia tiasa, bahasa Sunda tiasa, anu kursus bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya tiasa, ditambah ku bahasa wewengkon di dieu Cilegon, da Cilegon mah ngagunakeun bahasa Jawa dialek Banten teh. Janten kumaha didikan gitu ari ti murang kalihna kene dididik mangrupi-rupi basa mah boh dina gaulna boh di sakola perkawis basa mah henteu masalah. Ku kituna sakali deui hayu urang jagi, urang jaga, urang riksa basa Sunda ieu ku cara ti alit keneh barudak teh diwanohkeun kana basa Sunda kitu nya. Para mitra saderek simkuring urang Sunda sadayana sanes teu aya ieu teh tangtosna panghalang gitu nya, kumaha enggoning urang ngariksa basa Sunda. Da memang sanaos dipaksa-paksa oge posisi basa Sunda kiwari ya kedudukan dan fungsi eta kawon ku bahasa Indonesia eta mah teu tiasa dipungpang memang faktana kitu. Nalika misalna dina kepentingan-kepentingan umum urang nyerat hiji disertasi atau napi urang nyerat hiji makalah, hiji artikel tangtos ngagunakeun bahasa Indonesia anu tiasa ditampi. Nanging naha bahasa Sunda teu pisan tiasa dipajuangkeun, tiasa, tetep tiasa. Janten misalna wae nya aya artikel-artikel anu sae sapertos kieu tiasa wae ditarjamahkeun, diserat sakiat-kiatna ku basa Sunda, lajeng diapungkeun atau napi dipublikasi. Da namina ge pajoangan gitu nya. Tangtos artikel-artikel urang anu sifatna khusus tadi nganggo basa Sunda henteu sapopuler upami ngagunakeun basa Indonesia gitu. Nanging sakali deui hayu urang tetep bajuang mertahankeun basa Sunda di tengah dinamika, di tengah mangrupi-rupi kabudayaan anu aya di Indonesia ieu. Kanca mitra Sunda anu dipiheman sareng dipiajeri ku simkuring diantawis tangtangan kumaha urang ngarumat basa Sunda teh nalika misalna aya anu kieu ieu tah. Aduh, kumanya abdi mah sanes alim diajaran basa Sunda teh nanging hese isin bilih lepat da basa Sunda mah aya undak usuk bisi diseungseureikeun gitu kan. Janten kieu barayanya sahese-hesena undak usuk basa Sunda tangtos bangkung hese diajar bahasa Inggris gitunya secara umum ya mah. Tapi nah hari diajar bahasa Inggris mah sakitu hese nage jalmi teh seueur anu merekatkeun gitunya diajar soson-soson. Walarana mah mung hiji nyaeta dina fungsi praktis dinu harepan. Janten upami tea mah misalna lancar bahasa Inggrisna aya harepan dinu karirna gitunya diantawisna eta gitu.
Nanging upami lancar ya ngagunakeun basa Sunda, padahal mah masyarakat biasa anu tadi dinten di kantorna memang henteu dituntut tiasa basa Sunda, tangtos henteu diajar soson-soson kana basa Sunda. Ieu pamendak simkuring tiasa leres tiasa wae lepat gitu nya. Tah ayeuna saha anu pangwajibna pikeun ngarumat basa Sunda? Secara umum mah wajib, nanging urang ngadamel tingkatan-tingkatan gitu nya. Anu pangwajibna ngarumat basa Sunda tangtos ari nyana anu kasabna ngagunakeun basa Sunda. Saena kieu, patani gitu nya. Sapertos oge makhluk anu sanesna manusa tangtos kagungan kawajiban pikeun mertahankeun hirup sareng kahirupan. Tah enggoning mertahankeun hirup sareng kahirupan aranjeunna ngasab. Ngasabna kanu naon? Kanu tatanen gitu. Kumargi kasabna kanu tatanen tangtos ngajaga sawah eta mangrupikeun kawajiban. Upami dianalogikeun kadinya, tah anu ngagunakeun basa Sunda sebagai kasab, misalna wae kahiji guru basa Sunda, kadua para seniman anu ngagunakeun basa Sunda sebagai media, Bapak Dalang, Ibu Sinden, Juru Alok, lajeng artis-artis lagu Sunda, tangtos anu pangwajibna diring kahiji diwongku kahiji anu mertahankeun basa Sunda. Wajib margi upami basa Sunda carem gitu kan, hartosna sapertos sawah anu resak, sawah anu ical gitu nya, jadi bumi jadi naon gitu. Tah diring kadua anu pangwajibna nyaeta para budayawan Sunda gitu. Para budayawan anu sadidintena ngagugulung kabudayaan. Ari basa kan kalebet karena salah sahiji unsur kabudayaan. Eta di ring kadua. Di ring katilu nya masyarakat umumna Sunda sapertos simkuring. Simkuring teh pan guru basa Sunda sanes gitu. Dalang sanes, budayawan Sunda sanes. Simkuring mah estru masyarakat biasa, masyarakat Sunda. Tas simkuring teh wajib mertahankan bahasa Sunda mung aya di ring tilu gitu nya. Hapunten yeuh bilih henteu sa pamendak. Urang sami-sami bajuang wae boh ku carana masing-masing atanapi ku cara ngaorganisasi atanapi ku urang ngaraketkeun bebarayaan ngalagungan hiji lembaga misalnya nya hiji organisasi biasa urang ngarumat basa Sunda sesarengan. Kanca mitra sadayana anu dipihormat ku simkuring, moal kendat-kendat simkuring nepikeun ngadugikeun yen guaran-guaran enteng ieu henteu kajurung ku simkuring ngaraos ngartos, ngaraos ahli, estu ieu mah babagi wae. Upami aya leresna eta tangtos sumping ti Allah atuh upami aya nu lepat eta mah ti simkuring. Sakitu wae guar enteng ti simkuring pamugi urang tiasa pendak deui di guaran-guaran salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.